Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu hadal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya rabbal alamin. As-sakha'u ari ieu eta martelakeun berehan. As-sakha'u ari sakho berehan huwa ari itu sakho badlul mali eta masrahkeun harta min ghairi mas'alatin tina henteu karna dipenta walastihqoqin jeung henteu dibeja-beja wa huwa jeung ari itu sakho fadilatun eta kaalusan atawa kaunggulan mustahsanatun anu dianggap alus wa khoslatun jeung tingkah mahmudatun anu terpuji lima karna perkara fihi anu tetep dina itu sakho min irtibatil qulubi tina cumantelna pirang-pirang hate wajtimaiha jeung ngagabungkeunana itu qulub payadumu atuh agung naon al intifa'u kamangpaatanana waya ummu jeung ngaumuman naon al irtifaqu kamurahanana faqad kana maka nyata tos bukti saha sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'ti eta sok masihan Nabi atau aman kana berehanana jalma la yakhsa anu henteu sieun itu man al faqro kana fakir wafil hadisi jeung eta tetep aya dina hadis qala parantos ngucap saha Jibrilun malaikat Jibril qala Allahu ta'ala kana lapan qala Allahu ta'ala hada ari ieu agama dinun eta teh agama irtadoitu anu ridho kuring hu kana itu din linapsi pikeun diri kuring la yuslihu anu moal bisa ngaluluskeun hu kana itu din illa sakha'u kajaba naon illa sakha'u kajaba berehan wa husnul khuluqi jeung alusna akhlak fa akrimu atuh kudu ngamulyakeun aranjeun kabeh hu kana itu din bihima ku itu sakho wa husnul khuluqi mastata'tum dina salagi mampu aranjeun kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Dilajeng at-tawadu'u ari ieu eta martelakeun tawado. At-tawadu'u ari tawado huwa ari itu tawado khafdul janahi eta ngarendahkeun jangjang atawa rendah diri walayyinatul janibi jeung ngalemahkeun beuteung atawa lemah lembut sina mah min ghairi hissatin tina henteu gawe kasar wala madallatin jeung henteu gawe hina wal maksudu jeung ari anu dimaksud minhu tina itu tawadu i'ta'u kulli dihaqqin eta mikeun kana saban-saban anu boga hak haqqohu kana hakna itu kullin pala yarfa'u maka henteu ngangkat man wadi'an ka jalma anu hina andarojatihi tina darajatna itu man wala yunzilu jeung henteu ngarendahkeun man saripan ka jalma anu mulya an maqamihi tina maqamna itu man wa huwa jeung ari itu tawadu
min asbabir rif'ati eta tetep tina pirang-pirang sababna kaluhuran, wadawa isyarofi jeung pirang-pirang anu narik kana kamulyaan. Qola parantos ngadawuh saha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ari saha jalma tawaddoa eta anu tawaddo man lillahi karna Gusti Allah, rofa'a tah bakal ngaluhurkeun Allah hu ka itu man. Alhamdulillah, wallahu a'lam bishawab.